Cek Abi Haji Dil Bustami teh, ya ummah, wahai embok, wahai ibu, aya naon jang? Atuh ulama besar Abi Haji Dil Bustami. Mamah lamun cek urang teh mamah, ieu abdi ibadah teu ngarasa nikmat, teu ngarasa pedo, ngaji ngantuk bae. Salat subuh berat cacalangapan bae. Kaberangan mamah. Nu hade lamun aya salaki sok kaberangan, solusina ti pamajikan eta, Bu. Ulah dipeting-peting. Ya ujung-ujung nama kaberangan, lamun jadi tukang kulit moal diajakan. Kunaon datangna beurang. Lamun boga sawah sorangan moal beres-beres, kunaon datang ka sawah teh ngantuk hees. Lain gawe. Gara-gara naon? Gara-gara pamajikanna heesanan. Wajar santri mah. Ya santri mah sitah melek bae ya. Eta santri kuari wali-wali Allah. Telok hees dipeuting jajal. Eta motor digembrong me motor, pabalatak. Budak telok hare sampai subuh pangdengawi. Ngalamun teh subuh eta rada cep, kamane budak wiridan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana mimma immahin wa faddalahu ala sairi makhluqatihi bil hikmati wal ilmil mubin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdihi wa rasulihi wa ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim taqarruban wa tabarukan bidzikrihi hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Wa qala ta'ala aidan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-mautu arba'un mautul ulama'i wa mautul aghniya wa mautul fuqara wa mautul umara. Fa mautul ulama'i dzulmatun fid din wa mautul aghniya hasaratun wa mautul fuqara'i rahatun wa mautul umara'i fitnatun. Wa qala aidan inna awliya Allahi la yamutuna innama yantaqiluna min darin ila darin ukhra ay daril fana wa ila daril baqa.
Wa qala aidan li aliyin karamallahu wajhah, inna awliya Allahi lam yanalu si'ata rahmatillahi wa ridwani bikasratil ibadah, walakin naluha bisakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Wa qala Imam Syafi'i wa Abu Hanifah, idza lam yakun al ulama'u awliya Allah falaisa lillahi waliyun wa dzalik al ilmu bi amali. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang telah Allah muliakan, muratibul awqat garis miring protokol, anu sangat ku pribados dicintai, urang doakeun mudah-mudahan sing ditambah-tambah manfaat ilmuna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para suyuhul kurama minal alim wal muta'alim wal asatid, para guru, para kesepuhan, jamaah haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang sangat saya hormati, dan mohon maaf lam tuzgar asma'uhum taqdiman wa takriman li ulumihim. Mari kita doakan mudah-mudahan guru-guru urang sadaya sing dipanjangkeun umur anu barokah ku Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahibil wasilah, sahibil ma'had, pimpinan pondok pesantren Nurul Iman 2. Mari kita doakan mudah-mudahan pangarsa Akang Haji Jamal mudah-mudahan sing diposkeun yuswa anu barokah, ditambah-tambah manfaat ilmuna, dipasihan kejembaran batin sinarang ilmuna. Mudah-mudahan ieu pondok pesantren sing diabadikeun ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan sing dibarokahkeun, mudah-mudahan ieu pondok pesantren kangge ngabentuk ulamaul amilun eksis ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'al ma'hadan ma'had Nurul Iman 2 ma'hadan mubarakan amin, wa nafi'an lana amin, wa liman ba'dana amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakati mu'jizati Qur'anil azim wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati auliya'i Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani hasil maqasidana bi barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pribados nyuhunkeun kalayan ikhlas urang doakeun ieu penerus ulama anu insyaallah enjing diuwihkeun ku guruna, ku sahibil ma'had anu salapan jalmi, mudah-mudahan si dijantenkeun ku Gusti Allah ulamaul amilun. Mudah-mudahan kangge ngalajengkeun mondokna, keluargana sing dipasihan rizki anu jembar, mudah-mudahan sing dipauskeun umurna sakeluarga kangge neruskeun perjuangan ieu anu salapan. Mudah-mudahan sing dibukakeun ku Gusti Allah tinapikeun memaham ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah.
Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ku Gusti Allah tos dipasihan hidayah taufik kangge ngiring hadir dina acara yang sangat istimewa ieu. Acara naon cenah? Acara ngahaul Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan urang sadaya sing diangken dijadikeun muridna ku Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat sinareng salam marilah kita panjatkan kapanutan urang sadaya Habibanal Karim Sayyidana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekakantun sholawat anu kadua kalikna mudah-mudahan sing dicurah limpahkeun ka sahabatna baik ansorin maupun muhajirin. Mudah-mudahan urang sadaya sebagai umatna kenging syafaatul udma kin yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa kita harus menghaul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Siapa ini Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ieu? Syekh Abdul Qadir Jailani ieu lain jalma sembarangan. Syekh Abdul Qadir Jailani ieu adalah zuriyah Nabi, cucu Nabi tina keturunan Sayyidina Hasan sinareng Sayyidina Husain. Kangjeng Rasul punya putri yang dinamakan Siti Fatimah, menikah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah punya putra yang dinamakan Sayyidina Hasan sinareng Sayyidina Husain. Keturunan Sayyidina Hasan aya anu dingaranan Abi Soleh. Keturunan Sayyidina Husain kadituna aya nu dingaranan Ummul Khair atawa Siti Fatimah. Tapi sanes Siti Fatimah putri Kangjeng Nabi. Antara Abi Soleh atau Abi Musa menikah dengan Ummul Khair, Siti Fatimah terlahirlah ialah Syekh Abdul Qadir Jailani anu ngajadi kutubu Robbani wal Gausu Soma Doni. Ialah adalah wali kutub. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lamun mengingat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dulu Syekh Abdul Qadir Jailani keluar dari pondok pesantren dengan santri. Rek ngayakeun pangajian melewati rorong-rorong rumah papanggih jeung jalma mabok. Dieureunkeun tah ku jalma mabok. Biasa santri curiga lamun aya guruna dipetuk ku nu mabok, jadi santri siaga beusing ieu guru di kumaha bae. Ceuk Syekh Abdul Qadir dak tenang. Ulah ngayakeun huru-hara santai. Cek eta nu mabok, Tuan Syekh, boleh teu saya bertanya? Cek Syekh Abdul Qadir, boleh. Cek eta nu mabok, pertanyaan pertama, Syekh, Allah kawasa teu? Dijawab ku Tuan Syekh dengan raut muka yang penuh senyum, dijawab Allah kawasa. Cek nu mabok, Syekh, boleh teu nanya nu kadua kalian? Cek Syekh Abdul Qadir, boleh. Pertanyaan nu kadua, Tuan Syekh, Allah kawasa teu? Syekh Abdul Qadir ngajawab dengan muka senyum, Allah kawasa. Yang ketiga cek eta nu mabok, Syekh, boleh teu nanya di hiji deui? Boleh. Dijawab dengan jawaban sama, pertanyaan sama, cek eta nu mabok, Syekh, Allah kawasa teu? Dijawab ku Syekh Abdul Qadir
dengan raut muka sedih, dengan mengeluarkan air mata, Syekh Abdul Qadir ngajawab, Allah Maha Kawasa. Derbeh nu mabok balik. Syekh Abdul Qadir beres lalakon balik, ieu santri bingung. Guru ceurik ngajawab, kunaon ieu guru ceurik? Karena guru mah lebih pinter tibatan murid. Jadi santri nu hade tah eta langkah santri nu aya di Kobong sanajan jumlahna ngaratus ku guru mah kanyahoan. Malah katebak nu bakal jadi anu katingali tina langkah gerik santri eta geus kajawab. Datang ka Kobong, Syekh Abdul Qadir kentrong. Ieu santri bingung aya naon ieu mama peuting-peuting balik geus pangajian kentrong. Horeng mah guru mah nyaho lamun ieu santri bingung tadi kunaon ieu guru ceurik. Ceuk Syekh Abdul Qadir dak kumpul. Jadi ieu aranjeun bingung ningali kula. Ngajawab nu pertama senyum, nu kadua senyum, nu katilu mah ceurik. Hayang nyaho teu ceuk Syekh Abdul Qadir. Hayang cenah mama. Tah ieu jawaban anu pertama, pertanyaan anu mabok, Allah kawasa teu dijawab ku kula, Allah Maha Kawasa. Ta eta jawaban anu pertama ngandung harti hakikatna Allah kawasa teu narima tobat kaula. Anu ieu kula tukang bobok, tukang tarok, tukang minum. Dijawab ku Syekh Abdul Qadir dengan muka yang sangat indah penuh senyuman, karena ieu nu mabok sadar berarti arek tobat. Dijawab ku Syekh Abdul Qadir, Allah mah kawasa, Allah mah Ghafurur Rahim. Nu kadua, pertanyaan nu kadua eta nu mabok, Allah kawasa teu dijawab ku kula dengan penuh semangat, dengan penuh ceria. Syekh Abdul Qadir dijawab ku mama, karena eta pertanyaan nu mabok, Allah kawasa teu ngajadikeun kula urut jelema teu bener kana jelema anu bener. Anu katilu ceuk Syekh Abdul Qadir, eta pertanyaan anu mabok, Allah kawasa teu kunaon mama ceurik, eta ngandung harti Allah kawasa teu ngajadikeun Syekh Abdul Qadir anu soleh jadi jalma anu doraka. Jadi Allah kawasa. Ceuk Syekh Abdul Qadir ceurik. Kunaon ceurik? Karena urang teu nyaho tungtung akhir hirup urang. Makana urang kuari jadi kiai, ieu urang ulah sombong. Naon margina? Sanajan urang ilmu luhur, lamun diiringi dengan kesombongan bahaya. Sebab ilmu eta anu ngangkat darajat jelema. Tingali ayatna, ya rafa'illah huladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Tapi ieu ilmu bakal jadi ngangkat darajat ketika diiringi dengan rasa tawadu. Jadi ilmu eta teu ngajamin asup surga, teu ngajamin salamet. Lamun cenah kudu salamet ku boga ilmu, kurang kumaha iblis laknatullah. Iblis laknatullah pernah ngadosenan malaikat. Iblis laknatullah gelarna babaraha gelar. Paling lamun urang mah di alam dunia lah gelarna paling SPDI, SH doang gitunya, SOS. Tapi iblis mah di langit pertama gelarna Al-Abid.
Naon cenah? Al-abid, tukang ibadah. Naik ka langit kedua, gelarna az-zahid, tukang juhud, teresepkeun kana dunia. Naik ka luhur al-arif, orang yang marifat. Naik ka luhur al-wali, wali iblis. Kaditu luhur terus ka langit ka-7, tapi tetep eta iblis di lauhil mahfuz mah ngaranna iblis laknat tullah, sanajan baheula ngaranna azazil. Kunaon ieu? Sebab setah sujud ka Nabi Adam teu daek ngatur Allah. Setah sujud ku Allah ngarasa dirina diciptakeun ku Gusti Allah tina seuneu, Adam tina taneuh, teu daek sujud, tah etalah nu ngajikeun bahaya. Anu nyalametkeun ka urang mah rasa urang jadi hamba Allah. Allah adalah Tuhan urang anu nyiptakeun. Lamun hirup geus ngarasa bahwa urang ieu hamba Allah, ciptaan Allah, diatur ku Allah, kudu ridho, kudu siap. Iya hadirin rahimakumullah. Syekh Abdul Qadir Jailani sakitu syekh tapi curik ngadenge pertanyaan ti waknan ti orang-orang mabok. Atuh kaum urang karak jadi santri leutik. Makana santri adab akhlak utamakan. Li'ana akhlak hasanah hiya sababu sa'adat tuka fid dunya wal akhirah. Boga akhlak anu mulia bakal ngajadikeun kebahagiaan, bakal ngajadikeun diangkat derajat di dunia sampai ke akhirat. Yang penting akhlak. Ilmu manuturkeun. Lamun urang boga ilmu umpama karak 2 pasal, tapi akhlak bagus, dipake ku batur, dipagahkeun kurang ka santri, eta lamun urang ngamalkeun kana ilmu anu geus kapanggih kurang, ditalaah dibaca, dipagahkeun ka santri, katurut ku santri, ilmu mah nuturkeun asal urang boga akhlak. Man amila bima alima allamallahu ilma malam ya'lam. Cek Rasul gitu. Ulah sieun dibalikeun ku guru, urang ulah ragu kana doa guru. Teu aya nu hebat hirup waktu di kobong. Kalahan nasib berbeda, Pak. Nasib berbeda. Kadang-kadang anu gagah di kobong datang ka imahna biasa. Kenapa? Karena waktu di kobongna asa pinter. Sebab eta boga rasa pinter bisa jadi bahaya. Karena babaturan barang sutah manehna jadi bosna. Karena babaturan nganggap santri urang, nganggap anak buah urang. Ternyata anu sok garagah datang keluar mah geus dicing di imah mah justru anu tawadu. Nu di kobongna jeung guru ku guru dipikarido. Jeung di kolotna nurut tah berangkat tara protes urusan dana. Datang ka kobong jeung babaturan teu aya masalah. Yakin eta santri nu eta bakal jadi kiai gede. Tapi sanajan jeung guru ridoun jeung kolot teu boga masalah, tapi lamun jeung babaturan sok bikin masalah bae, komitmen taridona nalika balik tingalikeun datang ka lemburna biasa-biasa bae. Jadi urang sanajan anak kiai ieu santri ieu anu masih keneh tetep di dieu, sanajan urang anak kiai, sanajan urang anak bos, tapi lamun urang keur mondok mah kudu ngarasa sarua bae jeung jelema anu mondok.
Itulah hadirin rahimakumullah, kadang-kadang nasib berbeda. Di Kobong mah gagah rokok nageh sampurna mil, datang ke lembur mah topas geh melina ngeun setengah bungkus. Sok aya gitu. Gagah keur di Kobong mah samping BHS. Kadang-kadang berubah nasib. Anu di Kobongna biasa samping Wadimor. Jadi santri mah sanajan samping Wadimor, sanajan samping Tamer, sanajan BHS tetap besek. Benar tak? Lamun cenah ku beda pakaian bagus, lain dibedakeun ku ilmu, atuh bahaya. Ya hadirin rahimakumullah, geus di Kobong mah lamun urang hayang mangfaat ilmu santri teu kudu pinter, asal guru ulah bendueut, kolot ridoeun jeung babaturan teu aya masalah. Kajeun hapek, kajeun buduk, kajeun kebret di Kobongna, datang ka imam mah gagah. Sebab jeung babaturan teu aya masalah. Kadang-kadang anak bos atau anak kiai kasabet beda marahna. Main bola jeung urang main bola. Pan dia mah ulah bebaskeun keur di Kobongna. Ya hadirin rahimakumullah. Ieu Abah Haji Jamal ngayakeun haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan ieu santri Abah Haji Jamal jadi wali-wali Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siapa wali? Wali ada di dalam bidang thariqah, ada menurut kitab Allah. Siapa wali menurut kitab Allah? Di dalam surat Yunus dijelaskan. Surat Yunus eta Pak anu ngabejakeun keistimewaan umat Kangjeng Nabi Yunus. Nabi Yunus dicuekeun ku kaumna Pak. Dakwah teu dipercaya. Ngajak kalih ditinggalkeun, tengah dakwah kabur. Ngajak adik-adik teu dipercaya. Nabi Yunus frustasi. Dak aing mah ieu kaum nu percaya ke aing. Nabi Yunus kalih kabur. Kaburna tanpa istikharah lamun bahasa eta mah. Tanpa munajat ka Allah. Kabur gara-gara umatna teu percayaeun, gara-gara umatna nyuekeun. Barang datang naik perahu, papangi jeung ombak gede. Cek komando perahu, dak ieu perahu biasana ge telok kieu goyangna. Ieu mah bisa-bisa ieu perahu kabur. Kunaon komandan? Ieu aya abid anu kabur tina gustina. Berarti eta komando perahu orang hebat. Haeuseuna urang undi, diundi hiji-hiji, ternyata anu beunang Nabi Yunus. Berarti ieu nu kabur tina gustina iyalah Nabi Yunus. Kumaha akhirna? Perjanjianana lamun anu kabur tina gustina sebab ieu mawa panan patak laka, mau musibah, urang alungkeun ka laut. Dialungkeun Nabi Yunus ka laut. Dialungkeun kala datang ka laut, dicaplok ku laut Cucut atawa ku laut Hud. Ieu Nabi Yunus dicaplok ku laut, dibawa ka dasar laut, bari jeung ti peuting, makana ieu Nabi Yunus poek tilu alam. Hiji poek karena ti peuting, kadua poek karena di dasar laut, katilu poek karena di jero beuteung laut. Ieu Nabi Yunus maca tasbih deureun-eureun. Mana maca tasbihna? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sabaraha dinten Nabi Yunus di jero laut? Di jero beuteung laut 40 dinten. Andai kata ieu Nabi Yunus teu maca tasbih, pasti eta beuteung laut jadi kuburan Nabi Yunus. Makana eta Nabi Yunus maca tasbih bae, eta lauk
berlueun diutahkeunlah ku laut di sisi basisir. Makana eta santri sampai ayeuna lamun masih jomblo keneh bae ku kolot ceutah kawin teu boga jodoh geura-geura ngawirit la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazolimin. Ibu-ibu boga salaki eueuh kamajuan bae gawe eueuh nu ngajak usaha mentok bae kapoekan bae wirid eta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazolimin. Santri awewe babaturan geus karawin urang teu kawin bae kapoekan teu manggih jodoh wirid eta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazolimin. Tayeulah ieu Nabi Yunus umatna menang khususiyah ti Allah. Setiap umat anu teu percayaeun ka nabina ketika rek diadab ku Allah teu bisa di stop bukti adabna, tapi khususiat pikeun umat Kangjeng Nabi Yunus mah eta adab geus poek terjadi diadab ku sebab umat Kangjeng Nabi Yunus tobat. Beda jeung umat-umat Nabi nu sejen. Tayeulah di dalam surat Yunus ngabejakeun saha wali Allah. Saha wali Allah. Wali Allah ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali Allah anu teu boga kasieun teu boga karempan moalna langsa. Saha alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ieu lamun dina bidang saha wali Allah jalma anu beriman, jalma anu takwa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makana cek Imam Syafi'i sareng Abu Hanifah idza lam yakun al ulama'u auliya Allah falaisa lillahi waliyun. Lamun ulama lain wali Allah maka Allah teu boga kakasih, maka Allah teu boga wali. Tapi wazalik didinya anu kiaina anu ngamal kana ilmu. Nah aya hadirin rahimakumullah. Beda jeung bidang thariqah. Lamun bidang thariqah mah lain deui. Wali abdal cek Kangjeng Nabi jumlahna aya 40. Sampai poe kiamat tetep 40 bae, ketika maut diganti deui. Makana ketika bahasa tentang thariqah, syariat thariqah hakikat, ieu lamun ngomong thariqah sarua jeung tasawuf, fikih, tasawuf, tauhid. Tingali lamun dina tasawuf, tingali lamun dina thariqah, lamun wudu, rek salat, eta lamun cek fikih mah ngabersihan anggahota dohir. Tapi cek tasawuf mah bersihan batin, akur. Jeung thariqah ketika rek salat teh ngalaudu bebersih lain saukur dohir, lain saukur ngala wudu, tapi ngabersihan batin. Naon aya didinya syirik, bidik, hasud, naon deui dengki dan lain sebagainya, sum'ah, riya dihilangkeun moal geura salat lamun teu can bersih. Makanya lamun bahasa thariqah pasti tasawuf. Siapa orang tasawuf? Tasawuf wau fe. Tasawuf itu tekna at-taubah. Naon cenah? Tekna taubat. Jadi orang tasawuf mah hatena geus taubat. Taubat aya dua, aya dohir, aya batin. Dohirna anggahotana eureuna. Hatena
diilangkeun tina panyakit-panyakit. Taubat tuhnya tasawuf sodna sofaul qalbi wasir bersih hatena moal aya kadieu kaditu boro-boro hatena sirna beh unek-unek goreng moal aya naon deui tasawuf wauna wilayah wali geus jadi kakasih Allah fa'na fana filah. Jadi fa'na eta fana filah. Jadi sagalana geus dieuweuhkeun, diasupkeun ka Allah, moal aku-akuan wali Allah. Ahli tasawuf mah moal aku-akuan, datang ka dieu teh moal ngaku aing tos ngahadiran haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Moal. Ari anjeun hadir dina haul Tuan Syekh Abdul Qadir kaulah hadir atas pitulung Allah Subhanahu wa ta'ala. Boga ilmu gagah moal aku-akuan meunang ieu teh atas pitulung Allah Subhanahu wa ta'ala geus moal aku-akuan. Iyalah tasawuf menurut thariqah. Hayang urang eta hayang urang usul kaulah hayang. Sebab lamun teu usul ka Allah neraka. Gerak-gerak orang kuari daftar jadi wali. Tapi lain wali mujbir. Lain eta mah wali mujbir mah atuh boga anak awewe benya. Iyalah geura usul ka Allah, geura daftar usul ka Allah. Ieu usul ka Allah keur hirup lamun teu usul engke maot mah bakal usul. Anu usul ka Allah tandana jalma salamet. Nu disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lamun teu usul ka Allah orang-orang kafir. Karena Allah moal daekeun ngobrol jeung orang kafir. Allah ngomongkeun duku adabal harik di neraka. Ieu melalui hajat malaikat jabaniyah. Tapi lamun urang mah usul ka Allah, nikmat paling terbesar asup ka alam surga ningali zat Allah. Makana urang geura daftar jadi wali. Belajar kumaha carana usul ka Allah. Usul ka Allah menurut Imam Sahal usuluna sab'atun. Kami cek Imam Sahal bisa usul ka Allah melalui 7 perkara. Hiji atamasuku bi kitabillah, tetegenan kana kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab Al-Qur'anul Karim. Lamun cek Al-Qur'an kieu, lamun cek Al-Qur'an haram, lamun cek Al-Qur'an halal, lamun cek Al-Qur'an tah zakat, lamun tah puasa, lamun tah impak. Nurut, Bu. Ieu mah cek Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna ai kasalaki ngalawan. Atuh teu make Al-Qur'an. Eta pangusul anu kahiji atamasuku bi kitabillah. Anu kadua pangusul ka Allah cek Imam Sahal al-iktida'u bi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nuturkeun laku lampah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Rasul? Bagaimana cara bergaul Rasulullah? Bagaimana cara merangkul Rasulullah ka umat? Rasul mah teu boga musuh. Ari urang mah batur eueuh nu ngamusuhan ge urang mah kaleh nganggap musuh ka batur. Rasul mah nu nganggap musuh ka Rasul, Rasul mah teu nganggap musuh ka eta jelema. Bisa teu urang mencintai ka jelema anu hewa ka urang? Bisa teu? Belajar. Kabeh ge moal anu bisa ujug-ujug. Belajar. Ya, Rasul contoh. Kamari sabulan ngomongkeun akhlak Rasulullah. Ya.
Kamari mah ngomongkeun tentang Maulid Nabi, ari aulia Allah mah ngomongkeun tentang haulna aulia Allah. Cek Imam Sahal anu katilu pangwusul ka Allah. Jaya ngomongkeun ge ngomongkeun wali Allah, urang hayang wusul ka Allah. Nya sok loba nu ngomong ahli torikoh. Nu muji la ilaha illallah pantangis aya guruna beda eta sok aneh jelema anu teu can pernah kagirang mah sok maido jaguruna gedak mujina biasa bae kunaon ieu nu budak leutik namanya oyag bener da lamun guruna nu oyag atuh sorban ngancleng pan aya kelas-kelasna. Kelas pertama mah zikir jahar kudu bisa pan aya syarat. Syarat zikir eta dina bidang thariqah dibejakeun ku sirul asrol anu kahiji wudu wudu anu sampurna tadi teh nya ngalaudu sesuai jeung fikih bari barengan jeung tasawuf rek zikir teh dihilangkeun sifat-sifat penyakit hati, ujub, ria, takabur, sum'ah dan lain sebagainya. Nu kadua syaratna kudu bidorbin ae sautin sadidin, kudu suara anu harus. Kunaon suara anu harus? Supaya hirup. Supaya ulah kadenge nu ngobrol di sisi. Supaya ulah inget kana naon? Inget kana kalimah thayyibah la ilaha illallah. Lamun urang masih inget keneh udak senal aing pahilik eta terus harus ieu mah urang mamuji la ilaha illallah bainiluan besek nu babagi besek lamun dinu tujuhna teh nya nek kumaha usul aya disebut mah thariqah aing mah geus ijazah thariqah ke heulanan komo lamun ngaduduh ka kiai ka santri teu can ijazah thariqah hati-hati ieu nyaran mursyid teu asal mursyid lamun urang nyandak mursyid anu asal urangna bisa-bisa sasar tingali mursyid anu bener-bener mah dikaji nu rek ijazahna ge geus senget mana ngaji kitabna punya sebab lain sembarangan ya hadirin rahimakumullah dina mujina luar biasa tuh makana ya ulah macam-macam ya thariqah nyebutna ge ditarik tina cekuru tina dasar asar rasa naon cenah dasar asar rasa tina beuti bobogaan tarik kana bujal kaluarkeun sampai kana sirah bulah le dipanjangkeun bener teu ilah bandingkeun ka dieu illallah usian ka dieu tah illallah usian di dieu aya nafsul amarah nafsul lawamah di belah kiri sok hewa sok panas di dieu usian ku Allah supaya hilang rasa marah panjangkeun nu pertama teh nya sok 3 kali la ilaha illallah eta lamun dipanjangkeun ceuk Rasul wa man qala la ilaha illallah wa madaha hudimas arba'u alfi zunubin lamun dipanjangkeun la ilaha illallah eta hancur dosa 40.000 subhanallah dipertanyakan ku sahabat ya Rasulullah kumaha lamun jalma eta teu boga dosa li ahlihi engke pindahna nu dihancurkeun dosana ahlina pamajikanana anakna ya Rasulullah kumaha lamun pamajikan jeung anakna teu boga dosa wajironihi ke naon tatanggana untung teu boga tatangga tukang muji untung teu ieu mah aya tatangga tukang muji ka diomongkeun parang saing gandeng amat belah dinya dak pupujieun amat mani ngadoa cenah Allahumma ya qadiyal hajat Allah atuh Allah cenah harus teuing lain kitu ngilangkeun dedengean di luar engke ge geus naek mah geus ngaluhuran mah
engke mulailah tina jero geus ke kana anggahota atuh geus ari urang mah henteu kelas 1 heula urang mah langsung hayang kelas 6 bae santai we muji guruan ka mana ngileugna bae guruan teu nyaho la ilaha illallah ka kiri teu nya ka horeng batur mah diatur tarik ti handap ka luhur ka katuhu ka kiri banting la ilaha illallah ya hadirin rahimakumullah hese ari ku santri mah paneta kalimah la ilaha illallah nya geus di tarkib nya geus di puasaan luar biasa makana ulah macam-macam urang kakarak ijazah thariqah teu nyaho tah ngawirid ku guru 165 cek guru cek mursid ceng ieu wiridna 165 teu nyaho eta mana isyarah 165 teh angka hiji genep jeung 5 rukun Islam jumlahna sabaraha 5 rukun iman genep anu hijina ihsan lamun jelema hayang salamet rukun Islam rukun iman jeung ihsan gawe bagus kapapada bebenangan eta bebenangan kalimah thayyibah la ilaha illallah baca kitabna lamun muji la ilaha illallah ikhlas hirupna pasti bener teu kudu loba la ilaha illallah satu kalimah urang di poe kiamat dibere buku 60 genep buku lamun umur 60 tahun satahun hiji bener teh malam nisfu saban teh diangkat dibere umur 80 tahun 80 buku sabukuna satungtung di duluan bari eta buku pinuh ku dosa luar biasa teh nya satungtung di duluan nya jumlahna 80 buku tapi keceplak be urang boga kalimah la ilaha illallah ditarima ku Gusti Allah macana bari jeung ikhlas ditarima ku Gusti Allah eta nu 80 teh di kilo eleh ku kalimah thayyibah la ilaha illallah asup surga untung teh mudah-mudahan ya haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ngaku ka urang sebagai murid naon kitu untungna jadi murid cek Syekh Abdul Qadir Jailani dina kitab manaqibna anu dibejakeun ku Syekh Jauhari Umar wa kana muribuhu wa muhibbuhu humus su'adau fid dunya wal akhirah murid ka ulama cek Syekh Abdul Qadir Jailani hirupna bakal bagja tingalikeun murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani salah sawios guru urang anu sok ngayakeun haulna berarti muridna tingalikeun anu sok ngayakeun haul hirupna ripuh teu marampuh tempatna lalega bagja naon cenah bagja bahagia bu bahagia ari hirup bahagia kumaha bahagia teh rek barang pake aya rek barang dahar aya ku pamajikan teu dijajah eta bagja eta urang sadar teu sadar ge bu baheula nya indung bapa urang rame dijajah ku mana ku Balanda ari ku ari mah pan loba nu dijajah ku pamajikan eta jadi jalma can bagja lamun urang can bagja geura daftar jadi muridna teu bisa cenah daftar jadi muridna jadi muhibbinna jadi naon cenah jadi muhibbin Syekh Abdul Qadir Jailani sa muhibbin teh baik anu hadir ilu ngariung ka dieu bisa jadi nu ngariung mah dijadikeun muridna ku Syekh Abdul Qadir Jailani muhibbin mah anu iilueun nalika aya acara Syekh Abdul Qadir Jailani manehna teu sempet tapi hartana mah ilu sebab cinta ka Syekh Abdul Qadir Jailani untung hirupna humus su'adau fid dunya wal akhirah hirupna di dunia di akhirat bagja la yamutu ahadukum
ila naon taubatin shodiqoh moal geura maut murid Syekh Abdul Qadir Jailani sareng muhibbina anu cintana kecuali taubatna taubat anu bener walaya isu ila tamami moal hirup kecuali hirup anu sampurna subhanallah. Makanya orang contoh ya Abah Haji Jamal. Abah Haji Jamal sok ngayakeun tiap tahun. Terus guru urang di Pasir Nangka tiap tahun katingali hirupna santai bahagia. Kudu dicontoh, kudu ilueun hirup mah. Batur ngayakeun Syekh Abdul Qadir Jailani iluan. Batur ngayakeun Maulid Nabi iluan. Naon ngarasa jadi jelema bodoh mah kudu iluan, minimal ayo nu ngajayak bener teh. Geus mah non bodoh teu daek iluan atuh bahaya. Ilah hadirin rahimakumullah. Untungna urang bisa hadir di dieu malah mandar urang di aku umat nanti aku muridku Syekh Abdul Qadir Jailani. Urang hayang usul ka Allah. Nu katilu syarat usul cek Syekh Sahal naon? Uklul halal. Barang daharna barang dahar anu halal. Sanggeus ijazah thariqah teh lain ngan saukur muji la ilaha illallah paharus-harus tapi supaya wusul ka Allah mah ditingali dina barang dahar halal haram kudu ditingali. Oh iya haram ulah, iya subhat ulah, duit remeng-remeng ulah ditarima. Aya duit remeng-remeng eta Pak. Teu jelas. Teuing dihapus cenah kunaon ku doa duha teh cenah Allahumma in kana haramang fatahirhu. Ari geus jelas haram apa tuh ya. Eta mah remeng-remeng. Boro-boro anu haram remeng-remenge teu daekeun. Oh, bersih ahli sufi, bersih ahli thariqah. Moal daekeun sebab barang dahar nu haram teh man akalal haram kosa qalbuhu teuas hatena. Ieu nu hadir di dieu ya nu lembut-lembut hatena ya. Subhan ieu tandana lamun hirup mah tengal kieu bae. Hirup mah lamun diajak ibadah hampang eta tandana barang daharna halal. Non aya kitu barang dahar haram atawa subhat atawa remeng-remeng berat kana ibadah aya. Baheula Abi Yazidil Bustami apal teu? Ulama besar ibadah teu ngarasa nikmat. Eta Abi Yazidil Bustami dongkap ka ibuna. Cek Abi Yazidil Bustami teh, "Ya ummah, wahai embok, wahai ibu, aya naon jang?" Atuh ulama besar Abi Yazidil Bustami. Mamah lamun cek urang teh mah, "Mamah, ieu abdi ibadah teu ngarasa nikmat, teu ngarasa pedo, ngaji ngantuk bae. Salat subuh berat cacalangapan bae." Kaberangan mah. Nu hade lamun aya salaki sok kaberangan solusina ti pamajikan eta Bu. Ulah dipeuting-peuting. Ya ujung-ujungna mah kaberangan lamun jadi tukang kuli moal diajakan. Kunaon datangna beurang. Lamun boga sawah sorangan moal beres-beres. Kunaon datang ka sawah teh ngantuk ieu hees. Lain gawe. Gara-gara naon? Gara-gara pamajikanna heesanan. Wajar santri mah. Ya santri mah sitah melek bae ya. Eta santri kuari wali-wali Allah. Telok hees dipeuting jajal. Eta motor digembrong me motor, pabalatak. Budak telok hares sampai subuh pang teh ngawin. Ngelamun teh subuh eta rada cep, kamari budak wiridan gitu. Ya. Awas. Solusina geus hayang beres pagawean, hayang di jembar geus ku ibu bae eta mah diurusanna.
Ya, lamun barang dahar haram, ieu Abi Yazidil Bustami ngadu ka ibuna, "Ma, ieu abdi ibadah teu nikmat. Ieu abdi ibadah teu karasa pedo. Coba kumaha pikir-pikir. Ieu waktu abdi dikandung atau waktu abdi disusuan, bising mah ngadahar barang subhat atau haram." Ceuk makna jah henteu mah majang. Nu jadina bae ge atuh ulama besar anakna ge pasti indungna mah lebih bersih. Jah henteu jang cenah mama. Balik deui eta Abi Yazidil Bustami. Datang deui ganti minggu jatuh nikmat bae. Datang deui ka indungna, "Mama, coba pikir-pikir. Di pikiran eta kumana? Maklum teu boga salaki rangda." Cek eta mana Abi Yazidil Bustami jang di pikiran kumaha beurang peuting horeng eta waktu ujang dina jero beuteung emah, waktu musim hujan kenteng morosot manae kaluhur, barang naik kaluhur ngahadekeun kenteng, dina kenteng tatangga aya ringkok urut wadah hiju, eta mah kabita dicolek. Cek eta indungna teh pastina mah eta nu mawa ujang teu nikmat ibadah. Cek eta naon Abi Yazidil Bustami, "Ma, geura menta ridona." Eta indungna langsung menta ridona. Ti harita Abi Yazidil Bustami ibadahna karasa nikmat. Ieu urang pertanyakeun ya, lamun dibawa ngaji rada capek tah henteu tawa. Tah eta kudu dipikiran. Cuan-cuan duit partai kabeh ya. Kudu dipikiran. Cuan-cuan barang pelak umpama melakadu tina perbatasan 5 meter. Pandahana itu air 12 meter. Karena sawahna kebon batur. Dialabe kurang buka saeta. Boga batur, nudahan lewat tina perbatasan boga batur, dijual kurang, didaharkeun ka anak, atuh mana sabah anak kurang beuleung. Tah mah santren teu daek. Jadi lamun urang barang pelak ge nya melakadu umpama 5 meter tina perbatasan, dahana kaditu lewat aya nu 12 meter, tah nu ti 5 meter mah perbatasan boga urang, buah nu ujung mah kaditu, buah nu boga kebon sabeulahna. Teu cenah kami mah kebon teu boga, ngeun kabiasaan ibu-ibu sok minta tambah bae balanja. Atawa bapak-bapak meuli lengkeng memeh di kilo, ngasan cenah mang? Atuh mangga cek padagangna teh. Pan menta ngasana mah hiji. Pas nu boga lengkeng na ngilo, metik 2 hulu. Bari di dahar teh nya, tidinya balik ka imahna. Ngaji mah pamajikana jadi anak, atuh anak tatah masantren tu daekeun beulah. Da ieu masyaallah Ibrahim bin Adham Pak Ibrahim bin Adham eta meuli korma sakilo, aya korma sabuti ragag dicandak ku Ibrahim bin Adham. Eta babaraha taun doana teu dijabah ku Gusti Allah. Etapan ayat Al-Quran ud'uni astajib lakum, geura ngadoa aranjeun ka kaula cek Gusti Allah diijabah kula. Ulama ngomong kieu, kulu duain mujabun, setiap doa diijabah. Kok ieu doa teu diijabah-jibah? Ternyata lamun doa jolna ti jelema anu barang dahar haram dihalangan doana. Watuh jabu lidakwatihi, dihalangan doana. Ibrahim bin Adham babaraha taun doana teu dijabah. Di pikiran aya ilham, ternyata pernah ngadahar korma nu boga padagangna. Padahal senon Ibrahim bin Adham mah meuli korma sakilo, aya korma sabuti ragag, sugan mah asup sakilo jeung ieu. Teu nyangka ragag dina padagangna teh. Kumaha ieu?
disiaran ku Ibrahim bin Adham eta padagangna ternyata tos pupus. Kumaha eta lamun geus pupus? Ditanyakeun, "Ceng, ari nu dagang di dieu teh baheula keur tahun 2000. Ka mana?" Tos pupus. Ari aceng saha? Atuh abdi putrana. Oh, aya naon cenah, Bah? Ieu cenah rek menta halalna. Abah pernah ngadahar korma sabutir. Kumaha cek eta padagang? Diridokeun ku abdi nu abdi. Ngeun ieu bapak padagang teh nya boga anakna 3. Jadi nu abdi mah tos didokeun. Tinggal 2 bagian deui. Hadi itu nyaran. Hese teu. Ulah sok boga dulur mah nya, boga dulur mah urang, boga anakna bapak urang ya. Ulah sok bibiasana. Urang sok geus diridokeun ku aing. Ih, aya hakna. Hati-hati. Eta Ibrahim bin Adham sampai nyaran nu 2 deui. Mana? Rek menta halalna anu 2 bagian korma teh. Kunaon? Karena eta nu ngahalangan kana doa urang. Naudzubillahi min dalik. Makana ahli-ahli sufi, ahli-ahli bidang thariqah, wali-wali barang daharna luar biasa. Tapi kilang kitu ge sanajan urang bobolokot ku dosa, tetep urang kudu boga kahayang. Kudu hayang jadi wali. Jauh urang tadi teh wali mah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jalma beriman takwa ka Allah bakal boga jaminan lahumul busra fil hayati dunya, menang kebahagiaan di alam dunya. Naon? Dengan dohir karamatna. Naon deui? Ngagampangkeun hasil teu kudu capek. Boga hayang anu bae wali-wali Allah mah tinggal kretek kieu. Ari urang lamun hayang kabeli mobil sok kumaha mentana? Gusti rizkian abdi sing loba duit hayang meuli mobil. Pan kitu urang ngadoana, bener tak? Wali Allah mah kitu, hayang mobil. Atuh mobil mah teu kudu meuli ke anu mere. Mun hayang tanah, Gusti hayang tanah eta hareupeun kobong tah supaya kamilikan ku abdi. Teu ngomong-ngomong hayang duit nak ke anu meulikeun kitu bae. Diwakafkeun dah ka kobong. Lahumul busra fil hayati dunya. Jaminan kedua wa fil akhirah. Nah, di alam akhirat dimenang kebahagiaan. Naon? Menang surga Allah Subhanahu wa taala. Iya, karak 3 hayang wusul ka Allah. Mana? Hiji tetegenan kana kitab Allah, kadua tuturkeun jejak Kangjeng Nabi, katilu barang anu halal, kaopatna naon? Adaul hukuk. Nyampaikan hak-hak. Lamun hak ka Allah, urang boga hutangan ka Allah. Urang boga hutang anu sok inget hutang ka papada bae bener teu, Bu? Hutang ka makhluk mah eta urang inget. Boga hutang 1 juta atau boga hutang 2 liter 4 liter inget. Ari hutang ka Allah, salat subuh can dikodoan, poho, puasa, zakat. Jalma anu geus nisab zakat teu ngajakat eta hutang. Nalika eta geus aya kejembaran kodoan telok, aya sok telok ieu ngodoan zakat. Aya telok di dieu. Eta hutang ka Allah. Nya zakat mah nya hutang ka Allah, nya hutang ka papada anu mustahikna. Yo. Makana eta ulah sok aku-akuan, woi geura ijazah thariqah. Euy, berat di beat. Tina kadaharana, tina cara-cara berpikirna, subhanallah. Ngeun kilang kitu ge urang ge ulah nyerah terus daftar jadi wali Allah mah. Sebab urang hayang wusul ka Allah. Teu wusul di alam dunya, di alam surga mah hayang wusul ka Allah, hayang ningali zat Allah anu pang nikmat-nikmatna di alam surga. Ieu hadirin rahimakumullah. Taubat ka Allah, taubatan nasuha. Masya Allah, iya hayang jadi wali Allah. Hese ngeun urang mah mudah-mudahan tadi teh teu jadi wali ge, mudah-mudahan sing dianggap murid wali Allah.
ku berkahna hadir dia urang sadaya disalametkeun fi dunya wal akhirah. Sakitu anu kapihatur kirang langkung nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Al Mukarram anu parantos nyampaikeun Tabligul Islamiyah.